Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Cicil Lakaseri. Ketemu lagi bersama channel Siwang Korea. Gimana kabarnya, sehat? Cicing heula anjing. Anjing gue sayang curi monyet. Cicing heula. Karena kayak opening cicing heula. Aduh. Jadi di video kali ini Kini ulah nyanyi cicing heula. Opening heula. Jadi di video kali ya ieu teh buka hanya sekedar podcast lah gitu, podcastan lah jeung Mang Ocim gitu. Ngobrol ngarel ngidul. Nu penting mah eusina ting naon gitu. Jadi perkenalkeun sahabat Mamang di YouTube. Ieu teh namina Mang Ocim. Ari nama muslim. Nanti bisa Ocim bukan nama kita. Cingela. Ya cingela. Si anjing. Mata-mata tuh. Jadi di podcast iya urang reka bahas tentang pos kamling. Jadi ngaronda atulah pos kamling teh merenya. Ngaronda tah mau cim ngaronda cenah. Teh mana teh? Ari ngaronda mun peuting kumaha wae. Sok kampung Jawa berat tuh. Gua. Nongrana keur mekrek. Anjing. Parah lu ya mana. Jadi atuh sih bener. Jadi ngaronda teh merenya penting kegiatan ngaronda biasa masuk aliwet gitu tah. Ieu mah kakeun nongrana meker mekrek. Alah. Ari ke 2 menit cicing heula tuh heula. Cicing heula ieu. Heuh sok kumaha wae gitu tah. Muriling banyak, muriling kos stop gitu. Murilingan lembur. Tujuh balikan, genep balikan. Menang rana di itu dia loba. Tah asok da maling sambung. Anjing, parah munyung. Kini kuang ala getok sisi page. Tuh udah kadinya wae. Ini teu bisa udang dibekok sakali jengker. Udah. Jadi topiknya teh ka mana ya tah? Bahasana mah geus aya. Rincang badoet nyayangna euring ngimpi ngisang kakoet kacangna peurih. Kopi gudai. Siap kalanya sahabat anu meuli kopi euy. Hah, anu meuli. Sing bener geura ieu teh urang teh keur ieu. Ari naon ngaran teh? Ngaranna teh kegiatanna kumaha wae gitu. Salawe jeung 7 mangi kadut di talian. Ari ngew. Aduh, sensor tau euy kudu sensor euy. Mah bener euy. Ulah aya kata-kata kitu euy dina YouTube-na. Kayak di banned nu urang geus aduh aing. Cinger. Tidak, cing aing ge. Anjing. Aduh. Kopi anjing kopi. Ayo lumpang. Ya. Gimana? Ngopi lah. Kopi lah cenah mah. Kopi hideung aya. Ini ngopi.
Capek anjing. So goblok. Ya mah show talk show. Sotok sok. Jadul banget. Anjing. Ngarondana ngarurak belut. Oh, tahu nya tuh. Jadi ngarona teh ngurak belut. Obeng balong batu. Jair. DM. Dia harus ada kieu. Oke, bisa lah si Ocim mah bukan. Jadi masak nage tinggal apal tuh sahabat masak nage. Batur mah ku minyaknya. Ayo mah ku cai. Dah. Halangan tuh ya. Anak tuh ya tah. Alah kela euy mah hareun lah. Sok naon di atuh. Ya pokoknya mah kudu targetna 15 menit. Ieu ngabahas ieu hungkul ayeuna mah. Ngaronda. Lamun ngaronda teh sok sabaraha urang dina sapoe. Anjing duaan kayak naroong rana. Jebane nu geus ieu nya geus arawat unggul. Kupat aya lebeut eueun. Ulah. Wah bener. Moal balik cenah teh. Allahu Akbar. Biasana mah naon ngaranna teh ngaronda teh sok aya tujuan. Dina sa RT na teh kitu sahabat. Ieu mah kuduaan. Duaan cenah tuh. Noong rana wungkul. Gitu. Sahabat. Alah, ngadu domba anjing sahabat. Ngeunak. Cuma sekira tuh anjing ngarek kayak sabaraha menit tuh. 7 menit. Cila. Contoh mat nih. Jadi ke ngabahas ieu urang teh ngabahas. Itu. Itu tuh. Ngabahas ngaronda. Jadi dina sa RT teh tujuan. Nu aya kuduaan cenah. Nu limaan mah kabur. Keur ngarala sampeu. Rasa sampe di balong itu tuh cenah. Pajangan. Duaan ngurak. Aduh berat. Dah. Digadu jadi sorangan. Noong rana. Kenarana teh. Ajek moal balik. Anjing aredang aing. Tungtung sama ya Allah ya Robi. Ya Robi. Cicing urang teh keur karek tujuan. Eueuh limaan, nu aya duaan. Nu limaan keur ngarala lauk. Anjing beuleuh sampeu. Belum sampe. Benar. Anu duaan. Jadi saminggu teh aya gonta-ganti gitu sahabat dina saminggu teh. Henteu Mang Ocim wae gitu jeung urang. Urang mah tara ketang. Gonta-ganti. Penting ge teu nyaho anu galuh. Ah teuing gitu mah teu apa nya. Sare lah aing penting mah. Dah gitu ya. Tuluy biasa masuk nguriling sahabat ari ngaronda teh. Jadi bahasa Sunda ngaronda teh naon sih mau cim tuh? Ngaronda. Noong randa. Jadi istilah ngaronda teh nya noong randa gitu. Sahabat anjing. Enggak kan noong randa. Anjing nu puguna maling jair. Tah. Eta Mang Ocim sok maling jair mah bukan. Matak campu beak daerah dieu mah. Kocim tuh teh.
Ocim. Wah bener. Moal balik cenah cek Heri Pak almarhum Heri Bima mah moal balik cenah. Anjing. Ih capek dah euy. Gerak nih heula. Alah. Ya Allah. Kongser. Podcast ieu mah hanya sekedar podcast. Ya Allah ya Robi. Nginum heula. Sok. Sahabat minum. Aduh, sahabat anjing. Yuk, jing sebenarnya mah geus moal balik ya mah bener. Anjing. Astagfirullahaladzim. Wah, jadi Alah, mau balik gua. jadi Podcast piomongin. mancing pi omongan. Jadi ya sebenarnya mah non ku ngebahas ngaronda ge jeung si Imah. Aduh, Acal murah sih. teu nepi-nepi kana pembahasan teh. Ngaronda teh sis kamling teh naon gitu. Jadi maksud gitu mangga sok ayeuna mah astagfirullahaladzim. Oh, sis dikuriling-kuriling, sis kamling. Sis kamling-kamling. Satu lubang rame-rame. Aduh. Geus Halo, mau bener Mau saudara, mau balik. mau balik ya. Kudu nginum heula ya Allah ya Robi. Ngopi lah. Aduh. Jadi geus 12 menit ge anjing capekna. Tah gitulah sahabat. Sis kamling masih dikuriling-kuriling. Jadi diputar-putar kos pangal gitu. Tuh, aya ngaliwat ieu mah suara mah. Ya Allah, ya Allah. Isuk deui lah jadi sok ngabahas deui naon deui jeung Mang Ocim sok komentar anjir. Komentar sing loba pokona mah request naon. Oke, orang podcast dia lamun meledak ieu si viewersna loba, urang rek podcast deui Mang Ocim. Aing kajian mere udud ieu gara ke Mang Gading. Mang Gading. Agak podcast. Nyo puskes. Tah jadi geus moal bener. Ieu urang teh eureun-eureun teh tadi geus eureun, hayang we teh eureun-eureun tah kitu. Jadi cenah si ronda teh cenah tadi teh ngomong sih ngomong randa. Jadi ngeronda teh ngomong randa gitu sahabat. Tah Sis gitu. kamling teh. Osis dikuring-kuring cenah kitu. Ieu mah hanya sekedar podcast jadi otakna karosong kabeh teh. Ting dia siana kunaon pokona mah nya. Allahu akbar. Pokona mah komen, like dan subrek sok atuh Mang ngobrol Mang Ocim. Like, komen dan subrek kitu nya. Heeh. Tuh, tos wae Keur ngalah si holikna keur ngalah kalapa. dikasih holik. Naon si holik? Onde teh da si holik. Si holik. Jeung mitoa aing. Guys. Tuh, guys, kalau 14 menit Sakitu wae nya. Sahabat dimanapun Anda berada, komat tong hirap sanguan pokoknya. Mam sing seubeuh, sing wareg, ami sehat, ami jagjag. Tah pokona mah kitu, heeh. Di Mang Kodel mah jeung Mang Ocim kunaha wajanganna Mang Ocim. Kade tong hilap netepan. Nerima waktu. Tak ieu teh saguludug. Saya banjir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.